Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, alhamdulillah dina dangat ayeuna Kisunda tiasa nepangan di pamirsa dina acara anu maneuh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Mulangkeun Kanyeri. Ayeuna urang medar carios enggal judulna nyaeta Salah Minantu. Ieu masih keneh anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Penerbit Aneka Bandung tahun 1874. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Punten mangga har geuning diaci yap ka jero kabeneran kuring eueuh batur ngobrol ceuk Rostati atuheuna keur kaanyangan ku tatanggana teh. Biacih pamajikan tukang sayur di babatan anu teu birek deui jelemana resep heureuy nyi semah gek diuk hareupeun pribumi dina kursi jog pulas hejo lukut. Lah kayung-yun pisan ari nu geulis nya. Biacih neuteup ti luhur nepi ka handap kawas nu ngarasa helok. Tah mimitina biacih mah ari geus rek ngaheureuyan teh. Rostati imut ngaglenyuk. Sanes heureuy enden, mbi mah ngarasa helok, ningal salira enden mani asa mingkin moronyoy bae. Bubuhan nu geulis bawana ngajadi, endah bawana ti kudrat. Tos bi ulah kateterasan, abdina kaleresan teh gaduh artos alit. Rostati nenggel kana pingping bari ngadilak suka. Laras enden, mbi mah sanes heureuy, ningal salira anu ngalempereng koneng diraksukan kabaya brokat koneng gedang sareng samping babara sawit. Sugan mah mending ngabedi langit ngabentar mega. Abong aya teueuh tukang pantun, mbi mah meuni tiasaan ngareka basana. Sanes mbi ari abdi beuteut terang kana etangan. Nah parantos sabaraha sasih abdi cicing di dieu teh. Upami telepat mah parantos satengah tahun. Parantos lami atuhnya. Tapi naha mani teu karasa waktunya relek setengah tahun. Umur teu karasa ngorotan. Paeh teu nyaho dimangsa. Tawis betah eta teh geulis netelakeun yen hirup di alam dunya teh suka sareng bunga. Betah mana sareng di akhirat? Rostati nanya bari nyikikik seuri. Nyatang tos betah di akhirat. Biacih tapis ngajawabna. Gening seseueurna jalmi mah harayang panjang umur ali maot ngora-ngora. Eta panginten tawis betah di alam dunya. Jalmi bodo nu kitu mah can terangeun yen di akhirat mah langkung pikabetaheun. Naon buktosna yen hirup di akhirat langkung pikabetaheun tibatan di dunya? Buktosna tara aya nu maot hirup deui, mana kitu oge betaheun di akhirat. Biacih bisa ngajawabna teh Rostati oge nyeukeuk seuri. Kitu tiasa janten bi, da urang mah teu acan nganjang ka pageto. Nanging anu karasa ku abdi ayeuna hirup di alam dunya anu pikabetaheun teh numawi sanaos teu aya nu maot hirup deui. Anu saur embi tawisna betah di akhirat. Nanging paneda abdi mah ka Gusti Nu Maha Suci teh hoyong dipanjangkeun umur, ditebihkeun tina balai, dicaketkeun kana rejeki. Amin ya robbal alamin. Biacih ngahaminan kalawan husu geus kitu pok deui nyarita. Pantes bade betah oge enden, margi saha pi istrieunana anu teu betah dipihukum ku caroge nu pinter ngarah artosna jadi gandang deui. Eta teh tawisna abi oge nyandak milik ka salaki nya embi. Daapan aya oge istri anu teu mawa milik. Rostati aya perasaan reueus ka diri sorangan. Kantenan awewe sisit kadal teh anu hese dipangarahkeun ku salaki. Nanging ari enden mah parantos tetela sisit emas. Margi nu kabandungan ku embi tisaprak den budi ngarangkep sareng enden kana usahana meuni gampil pisan. Eta bae buktosna geuning tiasa ngagaleuh bumi anu ayeuna dicalikan.
lajeng larangken den oge rencem biacih muji teu eleum-eleum. Namung aya nu teu acan kasorang teh embi. Naon teh Enden? Anak pasemon Rostati ngadadak semun nu sedih. Ih, ari Enden sapertos nu ngalalangkungan kana kersaning pangeran. Atuh nembe oge dipihukum genap sasi. Piraku kedah kagungan putra onaman. Apan ngandungna oge kedah salapan sasi. Keun jamak 01 tahun 2 tahun heula mah. Supados ulah aya nu ngagokan upami sosonoan biacih nyekekek seuri. Memang leres ngarangkep sareng Kang Budi mah nembe setengah tahun. Nanging apan abdi teh kantos rumah tangga heula sareng Kang Haji Samsudin. Salebeting laki rabi 13 tahun teu acan gaduh anak bae dugi ka dipirakna. Tah atuh sugaan ayeuna sareng Den Budi kagungan putra kapungkur mah Den Haji anu hapa panginten biacih ngupahan sangkan Rostati ulah putus harapan. Sabab sanajan Rostati kabungahan lahir teh dina hatena mah nyelap ka hariwang sieun teu boga anak. Geus kacontoan ku laki rabi anu ti heula nepi ka beruntak lantaran teu boga anak. Ari ayeuna kawin ka Den Budi hatena tetep diudag-udag baik ku rasa hariwang mangkaning ka salaki nu ayeuna mah bogoh pisan. Bubuhan jabat ti beunghar teh umurna sahandapeun sarta kasep. Perkawis palai kagungan putra mah soal kadua eta mah Enden. Soal anu kahiji mah kedah tiasa mawa milik heula ka caroge. Margi sanggem embi oge tadi istri teh aya nu nyandak hoream kana usaha sareng sawangsulna aya nu nyandak giat sareng cepet kana usaha. Kumaha ari penilaian embi ka diri abdi? Rostati netep kasemahna panasaran hayang nyaho penilaian ti biacih. Ari numutkeun punten ti embi mah sanes pedah nyarios payuneun anu ka Bandungan ku embi tetela Enden teh ageng pangaruhna kana milik Den Budi. Parantos sidik rejeki Den Budi teh rejeki Enden atanapi rejeki duaan. Kapungkur nuju bobojangan mah Den Budi teh teu tiasa usaha abong aya paripaosna tara aya nu beunghar bobojangan. Biacih bisaan ngambil hate pribumi teh keur mah jeung nyana sanggeus Budi ngawin Rostati kana usaha maju pisan sagala usaha teu weleh jadi duit bae. Ari usahana Budi teh muka jongko dagang keperluan sapopoe teu wudu dagangna kajojo nu matak bisa kebeuli gedong jeung ngadangdanan pamajikan oge. Muhun atuh embi doakeun abdi sing diparengkeun gaduh anak ti Kang Budi sareng sing satrasna babari milikna. Da puguh upami abdi sugih embi oge moal teu kaceretan. Hatur nuhun sateu acana oge Enden sing percanten we ka embi saban dinten saban wengi ku embi moal weleh didoakeun sing lungsur langsar dina sagala rupi kapalai sing sehat walafiat son. Heuheuy deui biacih nyekekek seuri. Aeh naha nya hilap bea karep punten nya embi meuni dianggurkeun ku abdi teh ke antos sakedap abdi gaduh roti kadet geura. Sawios Enden aya mah soro-soro bae biacih heureuy pribumi ngaleos ka jero sakedeung tukung silila geus ngurunyung deui nanggai baki deui susu soklat 2 gelas roti kadet sapiring manisan pala sakeler sok ditunda kana meja. Be Enden mah mani ngarepotkeun anjeun padahal mah sawios atuh da sanes kasemah ieu. Ke kieu mah kumaha atuh embi da abdi mah teu gaduh rencang. Har naha atuh milai wur embi nganggur atos bae ku Enden damelkeun di dieu kana nyeuseum masak ngepel moal teu kaangge geura suma wonten balanya ka pasar mah parantos manukna. Nya nuhun we upami embi kersa mah ngawitan dinten enjing oge tiasa mangga mung moal tiasa ngawengi bae da bilih mangna tiriseun. Sawios da wengi mah moal aya damel mangga embi dileueut tambi gado ngagayot
Bi Acih narimakeun heula hormatan ti pribumi, suruput nguyup susu gap kana roti kadat. Sanggeus seubeuh ngobrol, seubeuh beteung Bi Acih tuluy pamitan lantaran nyaho Budi sakedeung deui balik. Bener bae itungan Bi Acih teh teu kungsi sawatara lila ti sanggeusna manehna balik kurunyung Budi datang. Geus ngabiasakeun maneh pukul 12 teh Budi sok nyelang heula balik ti tokona. Aya warung nasi oge Budi mah tara pirajenan ngadon dahar. Basana teu ngeunah cenah dahar teu ngariung jeung pamajikan mah hiji kabiasaan anu hade pisan picontoeun lalaki sejen. Ari Rostati geus hidang sorangan nyadiakeun dahareun dina meja makan anu ngarebul keneh atuh brak bae dalahar bangun nu paronyona kara cirining hirup laki rabina keur meujeuhna ginulur kabagjaan. Budi salawasna geget cacak manehna teh bujang sedengkeun Rostati mah kasebutna geus randa sabab kungsi laki rabi jeung Haji Samsudin sajeroning 13 taun. Gumembiarna balebat di langit belah wetan ciri wanci sang surya baris lugay ti pangkulmanana cahya rai-rayan nyingraikeun lalangse warna paul anu mindingan langit buana panca tengah. Hayam jago raung kongkorongok kawas nu ngahaja ngageingkeun pangeussi imah anu masih keneh ngararingkuk dina tirisna hawa subuh. Sora tempat sare pating rareket nandakeun pangeussi kamar harudang. Led nyingkapkeun simbut tuluy nguliat semu nu nikmat. Brai jandela dibuka renghap narik napas panjang nyesep hawa isuk anu segar tur bersih. Teu kungsi lila sora panto ting kulutrak dibuka tulakna ting celetrek dibuka koncina. Aya nu kapancuran aya nu kawalungan atuh urang kota nu baroga sumur jeung ledeng mah gebrus mandi di kamar mandi. Harita Budi anu keur ngagojod gigireun pamajikan anak ngulisik lilir kageingkeun ku sora ngageret anu nimba di tukang. Ret kagigir pamajikan masih keneh ngagojod belengeh seuri hatena ngarasa bagja nempo nu geulis tibra sarena cirining lugina dipihukum ku manehna. Kolesed turun tina ranjang ngahaja pamajikan teu degeingkeun karunya bisi tunduheun keneh anggur mah tuluy diomekeun simbutna sina ngabunian harigu anu nyeungseung teu katutupan. Sanggeus ngarawel anduk tina sasampayan tuluy nyamperkeun ka cai rada heraneun nempo Bi Acih nyampakeun nimba. Geuning, Bi, enjing keneh parantos aya di dieu. Apaan ti kawit dinten ieu Bi teh ngemban tugas ngarencangan Enden sareng Aden. Bilih Aden bade miwarang naon-naon, ulah asa-asa timbalan bae Bi. Omong Bi Acih bari seuri. Oh, atuh nuhun bae atuh. Abdi ngaraos reug-reug aripun bojo direncangan ku Bi mah. Budi bungaheun keur ngadenge yen Bi Acih digawe di manehna teh. Bade siram Aden teh. Sumuhun Bi. Pek atuh pinuhan bakna ngarasa kalian abdi pangnimbakeun. Har, mangga bae apan ieu oge kangge Aden, dambi mah ngaraskeun kanu anom. Ngaraskeun kumaha Bi? Budi ngarandeg heula di lawang kamar mandi penasaran hayang ngadenge omongan Bi Acih anu biasana osok pikaseurieun matak ngahibur kana hate. Ngaraskeun kanu masih keneh dina suasana bulan madu. Moal lepat Aden capek panginten margi parantos ngaluarkeun tanaga satakerna. Heuheuy deuh Bi Acih nyeukeukeuk seuri. Ari nyarios teh Bi mah osok ngaco. Manasina nembe laki rabi saminggu 2 minggu. Apa nabi mah parantos genap sasi. Genap sasi mah nembe sakedap Aden. Kapungkur mah Bi dugi ka 3 taun masih keneh sono. Heuheuy deuh. Dasar ahli heureuy Bi Acih teu euleum-euleum. Ah, Bi mah porno. Budi seuri kapi asem. Daknya rumasa sajeroning genap bulan mihukum Rostati meh tara aya peuting anu kaliwat. Naon Aden porno teh? Ari porno teh jorang. Naha satebih-tebih tina jorang kana porno? Luka teuing katang, da abdi oge nguping tinu sanes. Da kitu geuning zaman ayeuna mah sakedik-sakedik porno cenah. Sagala rupi anu patalina sareng orat disebatna porno. Oh, kitu Aden. Nanging parantos biasa ari nu anyar panganten mah sok silih pika sono, silih pika geget.
Nanging lami ti lami mah biasa bae deui sapertos umumna anu rumah tangga pacogregan. Rupina abi sareng Rostati oge bakal kitu nya embi. Margi suruh paripaosna pacogregan mah bungbuna laki rabi. Laras pisan kitu Aden, malih upami rumah tangga teu dibungbuan ku pasea lirik ibarat sayur tanpa garam saur bahasa Indonesia teh nama. Gening sok aya nu nyarios upami palaisono kagarwa kedah sing sering pasea. Wah, awet rajet atuh budi sup ka kamar mandi gebrus mandi bari ngahariring. Sabot keur kitu Rostati anu geus hudang nyamperkeun ka cai. Naon nembe teh embi ku kupingan teh ngawurukan kedah sering pasea. Ih kahela enden ulah wakal lepat paham. Diacih rada reuaseun sok sieun Rostati salah paham mangkening ngadunungan kakara celek. Gening nembe miwarang awet rajet cenah kapun lanceuk. Kieu enden sanggem embi teh upami palaisono bae kedah sering pasea. Piwuruk saha nu kitu teh aya miwarang sono kedah pasea bae atanapi kedah awet rajet. Abi mah moal tentrem upami gaduh salaki ngajak pasea mah. Rostati rada cemberut tengenah hate sieun salakina meunang pangaruh goreng. Duh dunungan embi anu geulis ulah gampil bendu bager sapertos anu parantos ka uning ngaku enden ari nu disebat sono teh aya sabaraha mangsa. Dina mangsa naon bae hiji-hijina embina pe kadinya terangkeun bilipun bojo kasinggung manahna omong budi nyelengkeung ti kamar mandi. Bade ieu oge Aden biasa nama ayana rasa sono teh aya dina opat mangsa. Kahiji nuju anyar panganten, kadua dikantunkeun tebih, katilu gugah babar, sareng kaopatna upami rujuk deui dina bada papaseaan. Janten pasea teh mangrupi bumbu rumah tangga, asal paseana bae ulah kaleulewihi. Apan upami salawasna sono bae, salawasna ada deh diacih bisa ngareka omonganana teh atuh Rostati anu tadi geus cemberut teh ngadadak nyerengeh deui seuri pasemon beara kawasasari. Cacap omongan biacih budi kaluar ti kamar mandi. Rek mandi Ros nyakan tenan piraku bade ngopet walon Rostati bari ngadilak bus ka kamar mandi. Biacih kaprak-keprek di dapur nyadiakeun keur sasarap dunungan anyar sok sanajan anyar bubujang di dinya tapi teu nilam da puguh geus biasa nyabak gawe. Beres dunungan disalin pakaian dina meja makan geus sadia sangu goreng dadar nog hayam jeung susu ngebul keneh. Brak duanana sasarap geus biasa Rostati masok marengan sasarap unggal isuk oge najan teu hayang oge ngaraha teh salaki sugemangeun. Nu mata ku ayana silih kanyahokeun kitu teh hirup rumah tanggana teh salawasna tentrem. Paingan sok aya nu nyarita lamun bujang menangkeun randa cenah laki rabina sok awet. Tapi wallahu alam ketang da sifat manusia mah moal welehkeun aku owah gingsir. Sajeroning Rostati laki rabi jeung budi anu lilana geus genap bulan can kungsi balik ka lemburna. Padahal indung bapana Rostati teh masih keneh rempeg araya. Ari lemburna teh dileles bawahan Kabupaten Garut teuing pedah riweuh ku ngawulaan salaki teuing hoream pedah boga kolot jauh tur eueuh kaboga. Harita bada lohor paiding bapana Rostati keur nanghunjar lambar di bale-bale di dapur nyang hareupan cangkir batok dieusi cikopi pait kumplit jeung lalawuhna bubuy sampe jeung gula kawung 2 ganduk. Bapana si Nyai naha kunaon anak urang teh ari meunangkeun salaki nu ayeuna mah betara embol-embol ka lembur teu kawas bareto keur dipihukum ku Jang Haji 2 bulan sakali bae mah kudu bae merlukeun ngalongo kolot ceuk maonih pamajikan paiding nu keur camprogo hareupeun hawu. Kawasna bae ayeuna mah geus meunang kasenangan meureun jadi bae ka kolot tambelar ari bareto mah keur dipihukum ku Jang Haji hirupna sederhana dan najannya oge kasebutna haji
tapi dah haji ripuh. Pakaian beak dipakai munggah haji, walon Pak Iding bari nyerengeh seri. His ari ngomong kawas lain kolot bae. Ulah sok ngomongkeun urut minantu pamali, jeung ulah waka gampang nyangka goreng kasih nyai. Boa nu matak ngamplang tara ka dieu teh, inyana gering atawa aya halangan harungan. Maomi rada muncereng embung ari nyangka goreng ka anak mah da puguh getih sorangan. Bongan eueuh beja-bejana acan ka kolot teh. Mana kitu oge meureun geus poho ka kolot. Ari kahayang teh merlukeun ngalongok. Da ayeuna mah usahana geus maju. Moal rugi lamun nyumbang 1000-1000 ka kolot. Ngaraha teh kolot sugema. Apaan rek kasaha deui mulang tarimana teh ari lain ka indung bapa. Pak Iding ngadalkeun ka keheulna leungeunna ngarongkong kana dompetna wadah bako tuluy ngalinting daun kawung. Lain ku soal duit-duit kitu meureun ngan sigana bae riweuh ngawulaan salakina. Lantaran salakina ayeuna mah jelema usaha, jelema getol usaha kitu, langka boga waktu anu salese. Nya ari kahayang teh si nyai bae maksakeun maneh ka dieu. Mungpung can raridu ku budak. Pira ku ari dicareku salakina onaman. Dajang budi oge jelema hideng. Ih, dasar aki-aki kolot ku maneh. Nyatang tu moal diidinan da nyeros tati teh awewe boga salaki. Dina jolna oge ka dieu. Abdi mah teu panuju lamun ngan sorangan mah. Nyaho sorangan apan salaki si nyai anu ayeuna mah jelema ngarti pisan. Maonih teu sapikiran jeung salakina. Pak Iding teu nembal deui. Cekes ngahurungkeun bensin, pelenyun udud bari pepeureuman bangun anu nikmat. Bul haseupna ngebul tina irung. Tuluy ngelun kaluhur para dapur. Leos ngiles katiup angin. Manehna ulah babari nyorongot da kuring oge matak gegelendang lain ngewa tapi keheul dume hayang panggih jeung nu jadi anak seuseut laksana nya kahariwang kuring oge sieun gering. Pak Iding ngomongna leuleuy melihat teh maoni sangkan ulah tuluy nafsu. Kumaha lamun urang bae nu ngelehan maneh ngalayad ka Bandung? Hayu bae geus lila kuring ge tara pelesir ka Bandung. Ngan datang ka kota teh ulah lengoh teuing. Celetrok Pak Iding nyetrok gula kawung suruput cikopi payet. Ke atuh urang mais heula lawuk. Wayahna bae si kumpai rek diala. Kumaha dinya bae. Ceuk Pak Iding bari ngolesed turun tina bale-bale kodongkang kana pacul. Gidig indit deui ka sawah rek ngahanca gawena. Maonih oge tuluy nangtung menerkeun sampingna anu ngaleleke maksudna arek ngarasi kumpai di balong tukangeun imah. Tapi teu kebat sabab panto dapur kaburu aya nu muka ti luar. Punten Bi, damel naon? Nyi Imas tatanggana sarua jeung anakna Maomi meunang salaki ka urang Bandung. Aeh geuning Nyi Imas, iraha ti Bandung? Kamari Embi. Walon Imas bari gek diuk dina bale-bale. Kumaha bejana di kota teh? Sagala sugih meureun nya? Tuang putra puguh nuju sagala sugih mah. Abdi oge sateuacana ka dieu teh kantos nyimpang heula ka bumina Ceros Tati. Resep Embi bumina teh gedong sigrong sareng parabotna peretek. Matak pika bataheun sareng pika bitaeun. Imas tuluy bae noro weco ngadongengkeun Rostati. Syukur we atuh ari menang kasenangan mah. Kumaha awakna sehat? Maonih ngalimba awahing ku atoh ngadenge laporan anu sakitu pi kangeunah-heuna teh. Alhamdulillah salirana oge janten bersih sareng lintuh ayeuna mah. Tebih bentena sareng kapungkur nalika kagungan caroge Kakang Haji. Ayeuna mah kasiput ku sagala aya panginten. Geuning teu mahanana naon nu senang teh. Apan bade ka dieu Embi? Duka enjing duka pageto data di teh parantos babarangkas rek jengjang budi meureun nya tangto sareng Kang Budi da geuning bangun geget bae katingalina teh tawi sami ageng duriat sareng ayeuna parantos kagungan rencang deui. Imas sagala laporan boga batur urang mana da bareto mah kungsi boga rancana rek nyokot si Karwiyah alona dilewo cenah.
urang ditu keneh tatanggana saha lah jenenganana teh. Oh muhun biaci geus kolot umurna parantos sepuh sahandapun embi sakedik panginten. Alus bae ari nyokot batur kanu kolot mah ngarah teu hariwang kapincut ku dunungan. Piraku da ceros tati oge sakitu geulisna Imas bari seuri. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.